Nama-nama lembur di kota Cianjur. Cek. Suka luyu, suka kamu, I love you. Suka negara, sugan kamu naksir gadis atau randa. Campaka, cinta hampa akibatnya peka. Cuber, cintamu tak berarti bergeber-geber kaos angin. Cilaku, cintamu begitu tak laku-laku. Anjing ripuh. Cipanas, cintaku padamu gak akan pernah kandas. Wah, di mana tuh? Cogenang, cukup engkau untuk ku kenang. Anjay. Maleber, mantan lewat baledo gue ember. Jangan nyari. Cianjur, cintai aku dengan jujur. Untuk jangar setiap hari. Bang. Saha hidup dari kamari anu menghilangkan senal aing asana aing halus enak goreng aing ke dunia depan aing teh kan di dia aing dari kamar Jumatan di Masjid Jami Asada Kampung Bisaya Desa Giri Mulia Kecamatan Cibeber tapi anya we jelema nu buak-buak depan di idek teh lain gua deung kadila teh boy korban ka aing iya dong, aing bawa wangkongan adalah saya lebih deket sih. Wangkongan naon teh boy. Jadi kieu dong. Aing kan dia Jumatannya. Dia teh. Sana aing halus. Asa tempo aing jadi kieu aing teu eta teu narima sana aing. Soalnya mana nempo pas bubar kitu balik Jumatan. Nyoto, ingganan teu nyaho aing senang mah leungit tong sok sujon kitu boy sia. Lain sujon gitu dah aing teu narima sana aing alus sana goreng gitu namun kadeu beungeut na memuncang na poe itu kukohkol diketik anjing sana foto asli bener teh napo sia sia saboy ngomong cacing balik atuh tong berdagangan kitu itu hareupeun masjid sia gara insaf aing masalah kitu aing teh nyari hate kumaha teh aing aing kemarin baik Jumatan dicokot senang aing kudu boga anak aing manas mantap aing goreng deui sana aing Eta mah maneh boy nu kudu ditakoku kokona. Oke siap. Oke siap. Ya tidak berkemutan kamu berharap. Aduh, aing capek sabar wae deh. Nah, make capek sih. Capek pokoknya mah. Nah, make capek. Dari capek gitu sok hayang ceklan aku 7 orang deh kah. Tunggu dulu bawa ting kedua ge mah. Sok aku ceklan aing. Coba tidak apa capek. Boy, yang nyari tahu tentang kasus. Yang nyarita kasus naon dong? Saloba-lobana kasus kan kur hiji anu kasus teu bisa dilacak ku polisi. Kasus naon dong anu bisa dilacak ku polisi? Nah, boy, kasus anu teu bisa dilacak ku polisi teh nyaeta kasus sabu. Boy, ngadegatan awe zaman ayeuna mah loba mandang fisiknya. Bener tuh? Mandang fisik kumaha teh, boy? Oh, mandang fisik deung gitu, terus mandang eta we, mandang materi atau harta. Terus kumaha deui, weh? Ya gitu deung. Ya kalau gak muka ya ekonomi, rinso, auto, daya. Kadang juga solihin. Ini mau apa aing kan sabu we. Oh, maneh deung, pura atuh deung. Ganti atuh anu ulah solihin teh enak mah. Kowe tau ku jaipung terus. Manya bapak aing diganti ku sabun colek nya kumaha itu sabu we.